Loba pisan jalma anu muslim anu mukmin Islam teh eta nepi ka luas ngagadekeun kana agama, ngajual agama, ngorbankeun agama, bahkan nyepelekeun kana agama. Demi naon? Demi kekuasaan di dunia, demi jabatan, demi pangkat, demi kesenangan anu padahal kur salah kadar di dunia hungkul teu kabawa ka akhirat. Eta luas ngorbankeun agama, ngagadekeun, ngajual, bahkan nyepelekeun kana agama. Ieu di zaman kiwari boa-boa ieu tanda-tandana geus deukeut kana kiamah. Sabab loba jelma Islam ngakuna muslim mukmin pagaweana seperti kitu.